Assalamualaikum. Jepang deui dina pelajaran bahasa Sunda. Ayeuna bagian maca aksara Sunda. SMA 4 Tasikmalaya sareng Ibu Endang Wardayanti. Kada hilap. Saat acan midamel tugas, mangga serat heula. Pasta hidup. Kelas. Tugas kasabaraha mindamel tugas kaping sabaraha dilajengkeun pancen tugas hidup. Waktosna maca aksara Sunda. Biasa dibuka catatan anu kamarinya. Persiapkeun heula. Siap? Ayo dikawitan. Mangga dicobian dibacanya. Tah, ieu aya angka nu pertama nu munggaran di payuna. Angka sabaraha cobi tengetan? Aya angka 8, angka hiji, angka beradinya nu sami emot-emotnya anu waktos kamari. Dibuka di buku catatanana. Nah, atos kurang cobian salit-salitnya dipedar. Ternyata ieu teh jiga nama angka hiji. Lajeng anu dina kurung kahiji eta kecap ba. Ba dipasihan panyuku jadi bu. Sami anu kaduana oge ba pasihan panyuku jadi bu. Lajeng ra dipasihan panyuku jadi ru. Dipasihan panambah ha jadi ruh. Kalau dibaca buburuh. Lajeng ayatnya sareng ta dipasihan panyuku jadi tu. Kami dibaca janten nyatu. Masih kede minggu. Kurang lajengkeun nya. Anu salajengna aya da. Da dipasihan panghulu jadi di. Lajeng aya vokal mandiri nyaeta u. Aya pa dipasihan panambah ha jadi pah. Kami dibaca diupah. Kumaha? Aya kelemeng-kelemang. Hebat. Sang lajengkeun nya. Anu salajengna anu pamungkas dina kolom pamungkas aya ba dipasihan paneleng jadi b. Aya vokal mandiri a. Lajeng anu panungtung kecapna aya sa dipasihan pamaeh jadi s hungkul. Margi pamaeh emut kangge maehan vokal. Kami dibaca janten beas. Janten urang samikeun hartosna. Nomor hiji buburuh nyatu diupah beas. Urang samikeun di nomor hiji buburuh nyatu diupah beas. Kumaha? Urang lajengkeun nya. Hidup hebat. Nah, nomor salajengna hidup tangtos tiasa. Urang cobian tina angka heula. Anu payun tenget-tenget emot-emot nomor 3, nomor 6 sareng nomor 8 meh saminya. Janten angkana teh cara nyerat angkana teh hampir sami. Nah, gitu ku ibu terus dipasihan clue-nya dan dipasihan terus dipasihan ciri-cirina.
Nomor anu salajengna ieu kinten-kinten nomor naon nya? Nah, nomor ieu nomor naon nya? Sigana mah eta mah nomor 2. Salajengna. Urang lajengkeun. Ba ditambihan paneleng janten B. Ba dipasihan paneleng janten B. Ka dipasihan pamaeh janten ek hungkul margi pamaeh kangge maehan vokal. Pami dibaca janten bebek. Salajengna nga dipasihan panolong janten ngo. Ya dipasihan panolong janten yo. Dipasihan panglayar janten yor. Pami dibaca ngoyor. Lajengkeun aya da dipasihan panghulu janten di. Janten pami dibaca di. Salajengkeun sa ga ra. Pami dibaca sagara. Koma ra dipasihan paneleng janten re. Ka dipasihan pamaeh janten ek. Pami dibaca rek. Nga dipasihan panghulu jadi ngi. Na dipasihan panyuku jadi nu. Ma dipasihan pamaeh jadi em hungkul. Pami dibaca nginum. Na dipasihan paneleng janten ne. Ieu aya vokal mandiri a. Emut a aya e aya e. Hampir sami sapertos ain. Lajengkeun ieu aya nga. Lajeng ayana dipaehan jadi en hungkul. Pami dibaca neangan. Ieu aya ca. Lajeng vokal mandiri i. Cai. Pami dibaca nomor 2 bebek ngoyor di sagara, rek nginum neangan cai. Aya nu sami? Wah, hebat. Bismillahnya anu salajengna ieu nomor sapertos nama nomor 3 ieu teh. Kami nomor 6 sareng 8 mah hampir mirip mung benten kikipingna hungkul. Urang lajengkeun ieu vokal mandiri a. Lajeng aya ya, aya ka, ayana dipasihan pamaeh janten n hungkul. Pami dibaca ayakan. Aya ma dipasihan panambaha jadi mah. Lajeng aya ta jeung ra. Tara. Aya ma dipasihan paneuleung janten me. Ayana dipasihan panambah eng janten nang. Ieu teh namina panyecek. Lajeng ka.
Lajengna dipasihan pamae jadi an hungkul. Aya ca dipasihan panyakra anu panengah jadi cra. Pami dibaca kancra. Urang baca ti kawit anu payunnya. Nomor 3 ayakan mah tara menang kancra. Siap urang samikeun padaran nu tadi nah halaras atanapi henteu. Tah, janten nomor 2 bebek ngoyor di sagara rek nginum neangan cai. Nomor 3 ayakan mah tara menang kancra. Kumaha aya nu sami? Alhamdulillah. Kumaha hidup tos tiasa? Wah, hidup hebat. Hebat. Urang lebet kana tugas hidupnya. Pami aya nu teu tiasa atanapi teu terang, apanapi teu ngartos, tiasa urang badantenkeun dina Google Classroom-nya. Pami aya nu bade ditaroskeun, mangga tiasa oge ngalangkungan grup WA. Kitu. Insyaallah tadi anu sapertos anu tos dibahas ku urang. Mudah-mudahan hidup sadaya tiasa ngerjakeun tugasna. Bismillah. Tarjamahkeun teks aksara Sunda di handapnya. Ieu serat tina tugas sewang-sewangan. Pami narjamahkeunana launan. Tingali bilih aya nu kalepatan. Bade vokalisasina atanapi angkana atanapi ngalageunana. Bismillah. Tah, ieu tugasna. Sing tarapti ati-ati teu kenging rusuh pami narjamahkeun aksara Sunda. Buka buku kamusna ku hideup tiasa ditingalian heula. Wilujeng dipidamel, mangga. Ku ibu dipasieun waktos. Imut anu dipasieun ke kenteng atanapi pager biasana eta mangrupa angka. Waktosna pasiean samenit deui nya kanggo hideup narjamahkeun. Ayo semangat. Pami tiasa tarjamahkeun teu kenging langsung sakalimah sagemlengna. Cobian heula sakecap pados hideup tiasa langkung meredih karena naon anu ku hideup ditarjamahkeun. Tuh, waktosna sakedap deui. Sapuluh detik deui nya. Alhamdulillah. Syukron. Parantos rengse lawungan minggon ayeuna kade hilap tugasna kintun dina grup Google Classroom. Ku ibu baris ditingali anu nembe ku hideup parantos diaos lajeng diserat dina buku sewang-sewangan.
Ninghilapnya waktosna ku ibu parantos ditangtoskeun. Hatur nuhun diantos tugasna. Assalamualaikum. Tepang deui mingor enjing.